Dek tereh kolot kumaha pamajikan. Dek tereh wisan kumaha pamajikan. Sapopoe nanaon segala di pikiran. Yes. Dibere duit ngasa ukur pas-pasan. Anu ngotak pamajikan. Teboga beas, gas, token listrik beak, anu ngotak pamajikan. Acan, biaya sekolah budak, anu ngotak pamajikan. Muih, dina jero kudu teh dar-derdor. Tentang resiko sapopoe. Dengkeun mere duit, gede teh gede, leutik teh leutik, kudu mahi. Tempo teh mahi, nu disalahkeun pamajikan. Teu stres kumaha eta pamajikan. Kaladageun. Lamun sungut maneh dipake ngahasut jeung mukakeun ai batur, pake oge irung maneh keur ngambe bau bangkena hate sorangan. Baladageun. Aing mah teu sudi boga salaki kaset ai sakirana mumul usaha mah. Yang percuma gablek salaki kaset ge ari teu becus kana usaha mah. Baladageun. Pernah disebut tolol, bodoh, anjing ku jelema anu dipikanya ku maneh teu. Kumaha kabarna ayeuna mental maneh? Baladageun. Halo, Kadun. Di mana? Kalau kakak ayo we ulin, biar aku aing kudu dibabekeun ka kebon warung mah meh nyangsang. Lain naon. Ayo urang gara balaja daging. Karana ge saur mimiti, ye, saur mimiti, kudu aya daging, kudu aya ayam. Lain naon, daganana ge babenyit. Ai saur mimiti mah kudu aya daging. Gitu ye, saurna geus 2 minggu, geus 3 minggu. Paling ge mih jeung nog. Kan kita busul mah bujur. Sok kudu balik. Demi duit, aing mah sok boroning nyeri cangkeng, gering, nyeri hate ge terus dipigawe, pokona mah moal mundur. Baladageun. Miskin kieu ge aing mah pernah nulungan maneh di saat maneh hirup balangsa. Jelema balaga kos maneh moal inget kana kahadean aing. Bener teh. Baladageun. Kardun, aing dek nanya nya ka maneh. Aing lieur ku omongan batur, ceuli nepikeun ka ngajeuwid ngahiyang panas. Make jeung ngomong ka batur, geus teh sajalan lah, geus sajalur lah. Boga pamajikan cerewet, mata duitan. Ngomong atuh langsung ka urang, lain kala ka ngabaeudan urang. Emangna urang patung punceling nu aya di Ciwidey, nu teu bisa ngomong. Make jeung ngomong sagala deuk ngusir urang. Sampe meh aing diusir maneh ku aing nu diusir balik. Baladageun. Kumaha guys? Resepnya nyen video. Lip-sync. Joget-joget. Live. Matakna ari hirup pula sok pe obok. Nya dipoyok, nya dilebok. Tungtungna ka oyok. Hakan tak usia. Baladageun. Sa goreng-gorengna aing, sa miskin-miskina aing, ingat aing masih kene boga hate. Sia ngahina aing, nganyepelekeun aing sangeunahna. Ingat roda dunia mah berputar. Ayeuna aing sangsara balangsa, buah isuk pageto mah aing bakal beunghar. Sia ayeuna beunghar, buah isuk pageto mah bakal balangsa. Omat, urah indit bari nyiduh, besi sia engke labuh aya pangabutuh. Baladageun. Ieu eukeur maneh. Heueuh, eukeur maneh. Dengekeun. Lamun maneh sedil ka urang, ulah sok mamawa batur, sina sedil ka urang. Paham? Baladageun. Kumaha lamun aing nginjem duit? Dek mere moal. Lamun teu mere, kumaha lamun aing nyerenteng? Dek diladanan. Baladageun. Loba gaya. Helikopter ngajengkang. Motor standing. Tep sendok. Colok asbes. Nah, hari tempo asup. Sekali keluar. Membles. Baladageun. Keur nyindirnya. Pingkeun deui lamun deuk nyindir omat make ngaran. Piraku jagoan kos didinya nyindir teu make ngaran. Baladageun. Benerna mah Korea beberapa ikan wae teh. Nyeri-nyeri sirah. Tapi ari hirup diganggu wae mah otak teh ngaheng, ngabeleng, lieur. Sok coba ayeuna kumaneh diomongkeun ka ditu ka dieu, digorengkeun ti A nepikeun ka Z. Geunah teu. Teu geunah ieu. Coba nu ngomongna begitu mah ieu katempo saha-sahana. Da ari saukur ecek jeung ecek mah jatuhna fitnah. Tapi ari kadenge kana ceuli mah nya amek we.
coba ye diantepkeun ka lakar beuki ngalunjak disampeurkeun moal balai ye geus hoream buru papaseaan teh teuing hayang nanaon nya meni resep buruskeun kana hirup batur sabucin-bucina lalaki satia-tiana lalaki angger satu kangen ye pasangan mah ngarespon awewe lain eta mah nu kaalaman tapi ieu lain sak omong-omongna da emang fakta sabab lalaki mah teu seubeuh ku awewe hiji teu beak loba teu seubeuh bener teu peledageun urang mah teu paduli ku penilaian mararaneh ka urang seperti kumaha edek goreng edek alus salira urang teu ngarugikeun mararaneh lain urusan maneh peledageun saakrab-akrabna maneh jeung babaturan sadeukeut-deuketna maneh jeung babaturan tempo maneh geus teu nguntungkeun aya waktuna maneh bakal digorengkeun bener teu peledageun Cuk, tadi saurang di warung aya naon kitu? Eta ibu-ibu ngararomongkeun kadenge ku ceuli meni peurih. nah sia teh menikah didenge teuing yeuh peurihna hate mah asia eleh ku peurih beuteung mah yeuh oke baso aing yeuh hakan sia yeuh Atuh mah Nah, cek dah hirup urang mah rame atuh. Itu pas hirup maraneh nyati iseun alabatan kuburan. geuning. tak cek aing ge anu dipikiran mah beuteung asia dahar cing gede ame bentet ulah hate keun bae aya mah hate mah sabar ieu kudu cara aing sabar coba lamun gableg bedil geus dideredet tak ku aing cie ngechat deui emang siluman careuh nu kamari ka mana anu kumaneh dibangga-bangga anu kumaneh dipuji-puji kunaon ieu siluman careuh nu kamari tidak sesuai dengan ekspektasi hakan tahakan sia peledageun ripuh besti isuk-isuk di sumur berang di dapur peting ngageol di kasur bosen di imah terus bodas henteu stres heueuh henteu paledageun lalaki mah moal nyarita ih tiba-tiba boga pamajikan dua emang bener lalaki mah yeuh moal nyarita tapi cintana di mana-mana tempo di telepon ku pamajikan majarkeun eueuh sinyal padahal mah keur di pamajikan nomor kadua peledageun awalna mah chat-chatan terus curhat-curhatan geus curhat-curhatan lanjut ketemuan geus ketemuan blaem-blaem transferan ke giliran kapanggih disebutna babaturan matakna ari jadi lalaki ulah loba bacot tobakeun mah duit paledageun ari ka pamajikan nitah ulah make baju seksi sedengkeun manehanana hobi jajan LC peledageun lamun gableg adat pundungan rumasaan ulah sok nyonyoo HP mending nyoo kalkulator diajar-ajar ngitung atuh sia supaya pinter bener teu paledageun